sorriso era assim quando olhavas para mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi teh Sheila Cut Agustina di kelas 10 IPS 1. Jadi di dieu teh abdi bade ngawawancara ibu abdi keur tugas pelajaran bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu, tiasa nyuhunkeun waktosna sakedap. Mangga sok neng. Ieu bade wawancara ka ibu kanggo tugas pangajaran bahasa Sunda. Nuhun. Hatur nuhun Bu, tos nyayogikeun waktosna sakedap. Sami-sami. Abdi teh bade ngawawancara ibu tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia teh. Terus partarosan kahiji ari COVID-19 teh pertama ka asup ka Indonesia teh iraha Bu? Nah, lebet nama dinten Senin kaping 2 Maret anu katukang neng. Terus lanjut saha wae anu resiko katepaan ku COVID-19 teh? Jalma anu cicing di daerah anu kena virus COVID-19 beredar kemungkinan katepaan atau napi katularan. Apa aya vaksin pikeun COVID-19 teh? Vaksin pikeun COVID infeksi COVID-19 teu acan aya, namun nuju aya tahap dina pemakaran atawa uji coba neng. Terus apa abdi kudu bimbang ngeunaan COVID-19 teh? Upami anjeun teu aya di daerah anu katepaan COVID-19, anjeun cenderung langkungna kena COVID-19. Terus parterasan terakhirnya Bu, naon wae gejala tina COVID-19 teh? Muhun neng, gejalana teh nyaeta neng anu kahiji demam atau napi panas anu di luhur 38 derajat Celcius. Anu kadua batuk kering, anu katilu radang tenggorokan sareng sesek napas. Mohon nyantos Bu, cekap sakitu wae pertanyaan ti abdi. Mohon mangga. Abdi pamitnya Bu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi O wabarakatuh. teu sorriso era